Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih dina surat Hud ayat ke 64 na. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi jeung hei kaum kami, saur Nabi Soleh ka kaum Samud waktu sarita. Hadihi naqatullahi, hadihi ari ieu. Naqatu tegesna onta bikang, Allahi eta teh ti Gusti Allah, lakum pikeun anjeun kabeh, ayatan tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi eta onta teh onta bikang kaluarna sanes tina onta deui tapi tina batu sebagai mukjizat Nabi Soleh waktu sarita, tanda-tanda kekuasaan Allah. Padaruha mangka antepkeun ha eta onta ulah di rogahala, takulu sena barang hakan onta fi ardillah dina tanah Allah. Wala tamassuha jeung ulah ditewak, ulah disentuh, bisuin kalayan niat ngarogahala. Paya hudaku mangka bakal ditimpakeun ka anjeun lamun di rogahala eta onta. Adabun koribun tegesna azab koribun anu deukeut ka cida. Paakoruha mangka dipencit ha eta onta anu diamanatkeun ku Nabi Soleh kudu dirawat. Dipencit direcah dagingna dibagikeun ka tiap-tiap imah ku kaum Samud. Pakola mangka nyarita saha Nabi Soleh, tamat ta'u sok bersenang-senang ku daging eta, bersenang-senang di imahna masing-masing ku eta daging. Bidarikum dina darikum imah anjeun masing-masing. Tapi ingat salasa ayamin dina tilu poe, tinu pirang-pirang ayamin poe, zalika eta kasenangan bakal ditimpakeun azab ka anjeun soalna teu ngawaro kana peringatan ti Allah. Yen eta teh mukjizat Nabi Soleh. Wa'dun kana janji Allah, ghairu makdub deh tanpa kebohongan, tanpa basa-basi. Jadi janji Allah, azab Allah mah ghairu makdub, tanpa kebohongan. Palamma mangsa jaa datang amruna perintah ti kami saur Allah, tegesna azab anu ditimpakeun ka kaum Samud, najaina mangka ditulunganna ku kami saha solihan kangjeng Nabi Soleh, walladzina amanu sartana anu ariman ma'ahu jeung Nabi Soleh, birahmatin eta teh kalayan rahmat minna ti kami saur Allah, wa min hijin jeung dihinakeun jelma-jelma anu membangkang dina poe yauma idin dina poe ieu. Inna rabbaka sanyana ari pangeran anjeun, huwa tegesna Gusti Allah, qawiyul aziz anu maha gagah, azizun jeung anu maha perkasa. Saterasna wa akhoda ma jeung ditimpakeun alladzina dzalamu ka jalma-jalma dolim ti golongan kaum Samud waktu sarita. Naon nu ditimpakeun? Soyhatu teh teriakan atau jeritan anu tarik, anu pekak, anu ngaruksak dinding telinga, sehingga jelema teh paas bahu mangka dijadikeun dina waktu sarita fidiarihim dina imah-imah manehnana jasimina bergelimpangan sabab sakit telinga, berporak-poranda sehingga mati pada harita. Ka'alam yagnu seakan-akan atau seolah-olah atau sepertinya lam yagnu tidak pernah
bertempat tinggal pihak dina eta imah. Jadi porak-poranda jelema sing jualit seperti teu pernah aya penghuni di eta imah. Sabab eta teh siksaan jama-jama anu ngabangkang kana aturan Allah. Ari kaum Ad mah ku angin anu tiris anu dina ayat 1 acana, ari ieu mah ditimpana ku jeritan anu tarik soihatu. Ala kudu inget anjeun kabeh. Inna samuda tegesna ari kaum Samud kafaru eta teh geus ingkar kafir robbahum ka pangaranana itu jama-jama. Ala jeung ingat ba'dan kebinasaan li samuda pikeun kaum Samud waktos harita. Jadi ketentuan Allah mah kedah dituruti, kedah ditepati. Margi intisalul awamir wajtinabun nawahi. Kudu mengerjakan anu diperintah dan ditinggalkan yang dilarang. Eta disebutna takwa. Barakallahu li walakum, mugi aya manfaatna. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.